Bismillahirrahmanirrahim. Kun bi awsofi rububiyyatihi muta'alliqan wa bi awsofi ubudiyyatika mutahaqqiqan. Kun kudu bukti anjeun bi awsofi rububiyyatihi kana pirang-pirang sifat kapangerangan muta'alliqun etan tumantel wa bi awsufi ubudiyyatika jeung ku pirang-pirang sifat kahamban anjeun mutahaqqiqun etan nganyatakeun aya sifat kapangerangan aya sifat kahambaan. Mana diantara sifat kepangeranan al-Ghaniyu, sifat pangeran teh nyaeta beungha. Al-Ghaniyu di dieu beungha Allah teu butuh kana sagala hal. Allah teu butuh ka makhluk. Allah teu butuh kana ibadah na makhluk. Allah teu butuh kana pahambaan makhluk. Qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Sedangkan sifat kehambaan teh al-faqru eta teh fakir. Ai fakir teh di bawah miskin, butuh. Fakir sifat kapangeranan, sifat kahambaan eta kudu ditancepkeun dina kayakinan urang bahwa urang teh makhluk anu fakir banget butuh teu aya nu pikaboga. Naon nu aya dina diri ayeuna lain urang, KBG nu Allah. Dirina urang, nyawana urang, napasna urang, bahkan imah kendaraan, putra salak, kini sajabana eta nu Allah. Da urang mah fakir teu boganana, sok teliti ge. Naon kita boga ku urang? Da KBG pamere titipan ti Allah. Urang nage dijieun ku Allah, nyawa nage meunang ti Allah, bahkan napas anu dihirup ku urang udara nage na Allah. Rizki ti Allah, baju nu dipake eta ge ti Allah, da lahir mah teu moal naon. Taya teh kudu ditancepkeun dina hate bahwa memang urang mah teu boganana manusia teu kudu ditancepkeun dina mana supaya teu susah ketika aya dina diri teh eueuh. Kunon ayana kanyeri dina kehilangan sabab barang anu leungit dina diri urang eta urang ngarasa eta teh urang. Contoh urang meunang kabar aya motor leungit, urang teh ditanya motor saha? Motor tatangga. Teu pati nyehat teh jeung teu pati sedih. Motor saha? Julumbur tetangga. Motor saha? Motorna teh diwalahar anu leungit motor. Ketika meunang kabar seperti itu, urang teu aya rasa nyeri.
jeung teu aya rasa sedih. Naon sababna? Sabab motor nu leungit teh motor batur. Motor nu leungit teh urang teu ngarasa memiliki. Beda ketika aya kabar aya motor leungit, motor sa nyaeta motor maneh. Ketika orang ngandainya nu leungit teh motor urang, maka aya kanyeri, aya kasedih, aya kana langsa. Kunaon timbulna kasedih kana langsa? Sabab urang ngarasa eta motor urang. Sabab urang ngarasa eta motor teh milik urang. Tah maka nepi ka ira oge lamun misalna urang teu nancepkeun bahwa naon nu aya dina diri titipan ti Allah, maka ketika aya nu leungit di diri urang, siap-siap we bakal ngarasa sedih, bakal ngarasa nalangsa. Tapakuran terus nya nu diurang kabeh eta teh nu saha? Tuh Allah titipan. Allah lamun aya jelema nitipkeun motor ka urang, punten ieu abdi bade nitip motor. Oh mangga, mungkin bade dicanak deui nya, mangga. Dipake eta motor teh ku urang. Dikumbah jeung sajabana, anu nitipkeun teh datang, punten bade nyenak motor teh, oh mangga, ditanda. Ketika motor eta dicopot, teu ngarasa sedih, sama sabab urang teu ngarasa eta teh motor urang. Dina kahirupan kitu. Duit nu aya di urang, kasehatan nu aya di urang, sakabeh nu milik urang, lain urang. Allah nitipkeun anak ka urang. Sehingga suatu saat lamun Allah nyopot eta titipan, maka sing nyadar diri eta teh lain urang. Tuh. Eta teh sifat kahambaan. Wa bi al-sufi ubudiyatika mutaqiqon, kudu nganyatakeun diri maneh bahwa urang teh al-faqru fakir, butuh ka Allah dina sagala hal. Bawa dina urusan duniawi, bawa dina urusan ukhrawi. Entah ketika pun guru anjeunna bade ngadamel pasantren sareng masjid tanpa aya biaya, didinya pun guru ngadoa ka Allah, ya Allah pasihan ka abdi kapakiran. Doana teh jadi lain minta kabeungaran, tapi minta kapakiran. Ya Allah jadikeun abdi fakir. Lain berarti minta kalau jadi keboganan naon, tapi didinya minta bahwa sing dijadikeun jelema anu ngarasa banget butuh ka saha? Ka Allah. Tapi pernah nyarios baheula lamun jelema geus manggihkeun kapakiran dina dirina, maka Allah bakal ngabeungharkeun ka eta jalma. Jadi singkat panggih bahwa diri teh butuh pisan. Kasaha nya ketika pakirnya butuhna kanu godiun kanu beungar. Sa anu beungar da sifat beungar mah aya nyarubudi rububiah Allah. Jadi lamun urang sumanggihkeun bahwa urang teh banget butuh, maka bakal kapanggih Allah geuning. Sing butuh ka Allah, kumaha butuh ka Allah, loba datangna ka Allah. Nya lamun misalna urang aya pangabutuhan nyampurkeun teh anu butuhna lain, anu dipika butuhna, bener deh.
al fakir eta. Jadi kudu ngabogan sifat fakir, kudu bisa ngerasa bahwa diri teh fakir untuk ka Allah. Ulah ngerasa beungar. Dari beungar mah eta mah sifat saha?